mana tong datang-datang cerik. Dewi galak. Ya, kupingkeun jadi budak lalaki mantong cengeng, turutan babah. Komo di mana mak cerik ku awewe ngerakeun. Lalaki mah tong sieun ku awewe. Laki mah kudu jadi jagoan tong. Kang. Iya kan ngobrol jeung si Otong cerik. Ieu mah dititah meligas ti tadi kala ngejedog wae keur naon eta? Di dieu ye keur ngobrol jeung si Otong. Kuatkeun dititah mah sergas teh. Tanya gak takut sama cewek. Kok sama si mama takut juga. Kang, ye. Duit nu kamari teh geus beak duit dapur teh. Geus beak. Ini jahat-jahat teuing dipake naon wae? Ya dipake jang belanja atuh, piraku jang tepugu-pugu mah. Jika nu teu percaya ka pamajikan teh tempoh batur mah. Aya uang salon, spa, skincare. Ieu mah uang dapur dipake jeung barang dahar oge komplen. Lain terpercaya malah pan urang teh kudu bisa ngaturna. Teu kudu diatur urang mah geus mun kira-kira embung mere uang dapur mah mendingan dapurna dibongkar mesalilana teu mere uang dapur. Diomongan teh. Awas lah. Moek Mana? mah. Sudah segitu kesalahan kita. Duh, poe teh ieu teh mani panas-panas teuing nya. Ini ngablentrang kana beungeut teh ieu teh. Batur mah ieu teh kamana ieu teh nya. Urang mah hayu we di imah ieu teh ngagugulung seseuhan jeung gerohan. Ya naon itu teh ngecebrak wae. Nya tuh nempo batur mah poe minggu teh jalan-jalan aing urang ngagugulung we pegawean. Batur mah poe minggu teh deuenan aing urang. Deenan weekend meureunan haduh ieu mah. Heueuh lah duka deuen duka duka naon nu penting mah jalan-jalan eta. Jaba poe teh ieu teh mani ngablentrang deui ieu teh kana beungeut teh mani panas. Ieu teh lah. Hayu we, ieu mah segala rupa disebut atuh keur gawe teh. Moe mah moe we. Nya atuh ieu teh poe teh mani ngablentrang kana beungeut teh beki hideung we dar. Jaba geus hideung, beki hideung we ieu teh. Batur mata pada make skincare cenah eta teh ai salaki urang mah boro-boro mah meser ke skincare ieu teh. Skincare kos artis wae mikirkeun skincare. Tuh nya ai pamajikan hayang teh kitu ngomongna teh. Pamajikan teh me geulis me awet ngora eta teh kudu dandanan. Hayang awet ngora mah gampang, engke dipangmeulikeun lah. Bener. Maknya Nya ari hayang-hayang ting awet ngora mah engke dipangmeulikeun formalin ku kuring. nah formalin jeung naon? Anceunna hayang awet ngora, asin nya tuh awet di formalin mah. Dasar. Duh, irahnya urang teh boga dapur halus teh. Ieu mah dapur teh berantakan. Remong. Coba berit deui ah. Ya sabar atuh, ke gaya milik nama jadi alus dapur mah. Tuh, mun boga dapur halus mah nya urang teh erek selfie, erek nyin status dihareupeun chicken set. Kitchen set, lain chicken set. Heueuh lah eta lah nyin statusna teh kitu lah erek terima kasih suamiku. Terus nyin status deui di kulkas 2 pintu. Hadiah dari suamiku. Atuh nyin status mah ayeuna ge kari we nyin status malah. Cing mun ayeuna erek kumaha nyin statusna? Bukan eta kumaha statusna. Miripkah dengan wajah suamiku? Mah babah geus gaya acan ieu teh. Kasep bah, kadewe kelekna tos di minyak sengitan. Geus atuh wangi keren pokoknya mama. Ah iya amplop jangka gentong.
Iya gede-gede teuing atuh 50.000. Tos we atuh iya bah nu 5.000 bah tuh. Nu ieu mah abuskeun ka dieu. Maka moal era mah. Moal lah moal ka ciri ieu bah karena gentong ieu. Tah, cuk. Nyaheug atuh. Nah, abah ini. Bah, aha dewe nya balik prasmanan teh bungkus sate 10 colok mah jeung di imah. Ma, nanti libur sekolah bang liburan yuk atuh. Mama teh atunya mama ngobrol heula jeung si Baba. Soalna urang teh ieu teh lobaan, mama teh boga anak teh loba erek naik kana naon atuh motor teh boga, nanaon teh boga. Kan ngobrol heula nya jeung si Baba. Abah mah bohong. Ya mah, si Babah mah basa toge ngajak renang, kalah diajak ke hawangan, terus diajak jalan-jalan, kalah ka muter-muter kepala rubuh. Jadinya teteh capek. Bah, yo dia yo. Ya naon tinggal riung kieu. Yo barudak teh bah, hoyong jalan-jalan, hoyong liburan kapan libur sekolah ayeuna teh. Kumaha atuh Babah teh mau misalkan minjem mobil tuh kadulungan Babah ka Pak Haji Andi Al Hidayah kumaha. Sini tuang cobaan ngobrolnya ka Pak Haji Andi nanya sugan dibere. Ngapain janggil sila gitu. Tenang bah, loba duit makan boga eta nu ti caleg nu amplop teh ya. Ayo atuh mobil lagi siap. Siap dong bah. Eta rek kamarana. Ih, ai si Babah, kapan cenah erek jalan-jalan? Ai jalan-jalan teh nya kudu iya, kudu gaya. Me disangkana teh jalma banget, jabat erek selfie ieu teh bah mama. Enggak kan atuh mah keburu berang ih. Nya atuh sabarnya da urang teh kudu gaya heula. Duh. Nahnya bah. Boga mobil sorangan mah. Makanya ieu teh Pak Haji teh tara dipake teh mobilna teh. Kalah kadibikeun we ka batur. Nya mun diinjem ku abi tiap poe nya ngeunah meureun nya. Alah geus sama bawa omong hayu Bang Indit. Aduh bah poho ke heula nyandak ke resik. Ieu teh asan geus rada mureuh. Maklum bah ieu teh da kapan teu pernah naik mobil. Cenah hayang jadi jalma beunghar karena naik mobil saya teh geus mural. Ieu mah gerakeun. Ah wangi siana bensin ka pom. Rek sabaraha deui sianana. Lah 50.000 we tuh bah lah loba-loba teh ngirit. Oh kayaknya Pak rek make kacamata heula. Tah kitu mejiga ke jalma beunghar.